Aing masih bener nama itembung kawe kieu tehnya panasnya capek kan sudah karunya melaan budak kahayang mah gawe teh di hotel jadi pegawai negeri meureun awak kulit ogenan bersih balama urang teh keur parawan teh payuan lalaki nu kumaha we ge daek naha ayeuna kalah meunang ke salaki nu nya pendek nya hideung nya goreng patut deui depan teu hayang ditempo ge. Nah kemana atunya si Ujang teh ditungguan ditah mawadahareun tengah poe kieu nya lapar coba keur hamil deh. Jang, naon? Ditungguan kita tadi mamah teh geus lapar, mana dahareuna? Oh, gua teu mau emang dititah gitu. Tadi nita mau dahareun, mana bapak mana? Teuing tadi cenah mah. Mau dahareun teh tadi bapak. Teuing. Atuh bapak maneh kalah peledak-peledak kitu nyaho pamajikan teh keur gawe. Teuing atuh nanyakeun ka urang, da urang mah tadi tas ulin di ditu. Orang sugan teh bareng, pan mama mati tadi gawe sapopoe di ieu. Bapak mah papanggih, tapi Ujangnya langsung ulin. Ulin bae tuh da. Aku mau urang. Anggeus atulah urang ulin mereka ditu. Udah jadi mah carekan bae. Si Padat teh beda pisan jauh jeung bapana. Aduh, gara atuh kieu. Woi, Dilaksana tuh ka mana wae? kapan ieu ka dieu ayeuna? Mana babawaana? Bawaeun sama panawana naon di mana? Pan aing tadi teh nita mau dahareun. Ai ya ngasakan naon ngasakan batu Atuh aing. ka warung. Pan itu anjukan wae hayu nganjuk ae warung Teu geus tahu ngadat. poe ya sapopoe gawe, pagawean hees wae. Mana teh digere eta teh bere duit ieu. Teu acan, gawena ge can anggeus. Yo, si moe aing teh ka warung kapan geus teu dibere nganjuk mah gede teuing ka warungna. Soal matak aing minggu sendiri usaha geura. Boro-boro mana aing ge nang liur. Aing tadi ngasakan bata sugan we bisa didahar. Akan we kusia atuh batu mah. Hakon aing mah teu beuki telas nu kitu mah. Ka atuh ka nguluk. Oke untuk aing teh rampung kabeh atuh cimoy lamun aing ngakan batu mah teh. Ka jatuh da teh geus kolot ieu talus pareot. Geus kolot ge aing mah jag-jag teh. Sok Jag-jag. sorangan rek numpakan 10 kali we ku aing di layanan kenes teh yo. Soreang. Geus kolot. Yo cimoy ya nama daripada pasien mana teh ka dieu geura mun jauh-jauh teh jeung aing teh. Naon? Yo. Ya kumaha carana ye? Ayeuna Carana naon? ulah dieu geura mana teh aing mun jauh-jauh teh geus alabatan kamu sus sama ka aing teh. Geus geus ruab nu bobeungeut maneh. Geus ruab eta kumaha pan ngaranna. Hade mah halangan kieu tah. Cu aing di bala pare. Nu tadi kejo maleuheung. Kop. Teh ieu ca aing mah kadunungan maneh menta tuh tah kitu. Kalau era aing atuh karege gawe sapoe mah nya jujuk menta. Teuing bebe jawa geus teu madang geus 2 poe kitu pira kudu karunyaon. Mau aing mah era maneh we usaha jiga ditu. Heueuh pan aing teh rek badami ye rek kumaha carana ieu urang ambe tere beungar pan aing kamari ge dagang teu waras bae cimoy. Pancena tadi mana yang manggihan si Yosep. Nya aing acan pan geus imah heula teh teh moy ka maneh heula. Geus jiga enak panggihan si Yosep. Bawa mawa heula dahareun tadi aing geus lapar ieu sapopoe. Pan apa keur hamil kajen teuing mana aing ge nu sarua can barang hakan tuh di ditu geuna nu. Can barang dar tah saeutik maneh acan. mah makanan jukut tadinya tah. Nya ca aing cara makalah kabeuki parah ka aing teh. Coba mun aing beunghar aing merek opat. Kajen sabodo meureun aing ge boga 3. Teu bisa. Ya bisa. Teu bisa sia teh aweun mah teu bisa nambahan mun lalaki mah bisa ek opat ek genep. Matak maneh teh kudu bersyukur ye. Aing teh bogana naon teh maneh teh diselingkuhan ku aing teh payu ka batur. Jadi jang maneh hungkul. Aing mah kajen teh sorangan tapi beunghar. Nya teh aing cek jadi randa beunghar. Ha we teh dituna cek Aya. jadi TKW tuh ka Arab Saudi. Sampai di ditu mun eka Arab manehnya. Menang musa gede badagul cau. Kajen puas Sia di Indonesia moal payu. Kajen. Moal payu sih Ah, di kecik Indonesia. pakai Geus si aing Yosef. balik heula. Ya, jadi imah mah nya biasanya. Geus aing kasih Yosef heula lah. Kupret, aduh. Naon? Ai, Kalau ngomongin ke dia,
Salung. Nah ulah kunyuk. Ih handeuh biasana ge tara. Sia meni sombong amat anjir. Naon? Mun aing ka maneh berarti aing keur rungsing. Pasti teu Mun aing aneh. keur bahagia mah aing moal datang lagi moal ka maneh aing mah. Pannya mun tak aing nyebut kitu ge tadi. Pan heueuh sia mah kupret ya. Aing beuki dieu teh beuki lieur kana hulu sia mah kupret. Nah, Beuki lieur sia mah bebletekan majikan aing di imah mah beuki edan. Sagala lagi dibalewarkeun aing mah. dah, Ih caprak. heueuh, aing genan. Eta piring beak. Beak piringnya da piringna tina plastik sama dibaledokeun genan moal peupeus kunyuk ah. Gelas. Gelas sarua tina plastik aing mah anu ieu geuning aya dina cup geuning. Pan teu kabeuli sia mah gelas ge aing genan. Deng sia. Aya di aing tuh gelas bisa erek mah. Moal aing mah ka dieu sotek minta solusi ka maneh ya Naon jadi saran. Sok, solusi naon sok. Aing Tenang. bingung ya Yosep euy da lain ngajeda gua aing teh lain molor we aing teh geus nyarita ka pamajikan teh aing teh geus usaha sia mah Kela. Naon tadi? aing teh teu ngajeda gua teu molor setek kupret Hah. Ah. Tumolor mahaon anjing unggal aing ka imah sia teh keur kieu ya tah na kursi ya. nah kunyuk siapan aing eta teh geus dagang sia mah teu lah aing geus dagang sendal capit sarua aing teh pan bangkar sia teh kunyuk Nah, udah sia mas nah capit dianjuk-anjukeun. Atuh mau apa yuk mau berjadi duit sia mah. ya naik meulina nganjuk sia teh Atuh lah dibikeun. cih kapan lumayan DP na tuh aing teh kitu mah moal menang duit Ari ayeuna pan geus aing geus dagang sendal capit terus aing dagang cireng na teh teu payu deui we sia mah sama cireng lagi itu udah dicampuran ku eta nya. Panu batur mah si cireng teh kenyol kitu teh juga susu. Anjing. Anu aing mah beda. Teu asli sia Tuh asa aing juga batu teh Oh, payu. pasti. Terus ayeuna curhat tentang naon dia ka aing? Hayang naon, hayang solusi naon? Sok curhatlah dengan Papa Dedeh. Sia teh sugan we atuh. Aya babaturan nu beunghar eta kumaha cara beunghar? Nah, usaha tuh aya cara beunghar mah. Kapan aing geus usaha teh sia kunyuk na teu didengekeun ti tadi aing geus dagang capit teh malo bakena aing dagang ge geus sendal capit Ya, aing maksud- dagang cireng kamari dagang naon aing dagang lontong sia teh. Yo. Aing malin tina daun. Yo, hayang beunghar teh nu kumaha carana heula? Hayang nu instan, hayang anu lila, hayang anu lelet. Hayang nu instan kunyuk. Gampang. Man apa sih main tukang molor? Aing mah yang usaha sajam tapi hasilnya sabulanan. Heeh, gampang, tenang. Mahi 7 turunan ge jeung aing mah. Nah, masuk digede-gedekeun aing teh kudu 7 turunan sia teh nu bener we atuh. Heeh, hade gampang. Pokona mah jeung aing mah sagala lancar Naon tenang eta we. ramo sia mah eta duit di buku aing teh geblek duit sia teh kunyuk ah. Ajeun aya embung mah. Lamun meureun aya Atuh engke bejaan engke engke aing madog suang nu pamajikan nu tang jual sia mah. Itu atuh. Gampang penting mah aing beunghar Keren Yosep. atuh. Karena mun aing beunghar ya heuh. Mah Dua aing. pamajikan. Heeh. Aku anjing. Ejang serep ge ya. Ieu dengekeun heula geura sia teh mun hiji melekpek aya hiji deui. Hiji deui merek we kawin deui. Balap. Loba duit ayeuna eueuh duit mah nya dikukus geus alabatan naon. Tenang yo. Runtah enaman berharga sia teh. Berarti maneh mah teu berharga. Hanteu teh boga duit mah. Heeh, Geus pasti. alabatan ieu, alabatan cowet mah ieu mah Heeh. digerus anjing di kitu tah. Yo, aya pertanyaan mah. Mana Kalau sih, teh? inditna, Ku aing dilakona naik indit aing mah. ngan aing teu purun nganterna asli aing naik nuduhkeun jalan be hungkul. Jauh anjing boga aing mah. Ka gunung, Heeh. Ke gunung aya daek mah. tapi alus eta teh. Yo, Raffi Ahmad. Wah, sama Raffi Ahmad. Ata Guludug. Heueuh apal eta, Ah. apal aing. Terus teh Dedi. Si Dedi Korujer. Heeh. Heueuh kitu. Sia mah. Palingan YouTube-na payu euy. Apaan lu tidinya? Terus ada eta. Jiwong Sengklek. Apal mana Jiwong Sengklek? Apal atuh eta mah si eta mah anu kasep heuh. Heeh, si eta tidinya. Heeh, apal aing eta mah. Tidinya Jiwong Sengkleknya mau kana tidinya. Sangaran dukuna eta. Ngaranan. Karena dukuna Heeh. Abah entur asa nama euy, rung teu salah mah. Geus sabodo ting lah ngaranan mah ngan aing pan Betul, bisa heeh. neangan sia mah. Heeh, bang ngarapeun ieu Abah entur gitu. Eta aing jalanna kumaha eta? Iya, ti dieu teh heueuh, lamun ti dieu jeus ka jalan Haji Oyo. Haji Oyo. Apal aing Haji Jeus, Oyo. jeus ka Haji Oyo. Bet. Jungkang. Geus didinya. Acan. Kemana deui geus didinya? Tah, si Haji Oyo teh heueuh, belok ka handap. Jeus. Kandak mah turun sia teh nya belok kunyuk.
Kapan bari kitu tah nikung bari mudun. Oh, Tadinya jos terus didinya heuh. Nah, didinya teh belok deui. Seutik ka mana? ka kebon oyo kene. Kadinya Oh, kene. berarti eta si Oyo beunghar nya. Beungar. Eta sarua ti dukun eta. Di dukun eta. Sia Jos, teh bener sia teh tong nyesatkeun sia mah. aing mah kajen teuing teu percaya mah. Gai ceng percaya ka sia mah mun percaya ka pangeran sia teh. Bener aing mah kadinya jos, kadinya heuh, kadinya teh mudun saeutik aya balong. Geus di dinya. Acan. Ai sia acan keneh wae na sakumaha jauhna atuh kupret bisa kana motor. Nah, henteu atuh da leuweung. Anjing aing kudu lompang Ya ya. heuh. Tah, itu dia teh jos heuh. Aya kenang be. Kenang be. Oh, Heeh. tah nguir. Oh, berarti Ngir. pokoknya lamun geus naon babaturan sia teh deket. Aing sarua kenjeng be. Geus ki eta mah Tah. gampang. Nguir. Heuy. Nguir ka tukang jalanna di kuiran kenang bena. Kanang bena kuiran. Heeh, nguir, kuiran kenang bena. Berarti lamun aing geus didinya teh aya babaturan maneh. Engke babaturan maneh ku aing di kuiran. Yo, embe. Sia teh heueuh pan aing sok poho ngaran embe mah geus we babaturan maneh we. Didinya ke pan jiga anjing tah ceulina ge coba. Geus supa lember. Sia mah jahat anjing. Wah, itu geus tuduhan ngecek kene bae. Atuh geus ke mun aing geus kapanggih ku aing dibere jatahna ge loba sia mah. Nah, kuiran heueuh. Heeh. Kuiran. Terus itu lurus mah jos. Gaya kendang soang. Kadang soang. Heeh. Oh eta deket Wasia. Heeh, aya kendang soang. Wasia. Heeh. Apal aing atuh kitu mah. Soang. Heuy. Apaan heuh atuh? Ieu aing ambe babari ngapalkeun sia teh. Jadi eta anu ditu baturan maneh, eta soang wa maneh. Ih, sia lamun dipacul ku aing. Ulah dipaculna sia mah nu baheula ge nunggeus geus eta ngalogokna jero teh. Pan paculna tepikeun Kang Ait. Heeh, sakitu atuh. Ah, jadinya heeh. Ke mudun Mudun, aya saung, aya saung. balong. Geus di dinya. Tamat. Heeh, Tamat. Berarti anjing jauh atuh Ih, euy. sia mau mantak aing bungan teu ge jauh. Aing. Geus lah ku aing kajian di Teuleman jauh ge lah. Heeh ngan eta nu alus geus ge eta si bong sengklek. Heeh, baleungharnya. Nu karari tu eta YouTuber ket barenghar. Atuh pemain bola apal mana si Messi? Nu apal atuh si Messi? Masang susuk di dinya. Wah, nu bener eta sokor dipasangan susuk. Oh, siapa si Ronaldo? Apal aing si Yo, Ronaldo. Ronaldo ge masang susuk sakieu sia mah di dinya. Si Messi. Heeh, masang susuk sakieu tah cek aing ge. Palingan aralus main Nah, nah. oh, atuh, apa si Ronaldinho? Oh, heuh anu. Tah, sia teh masang sakieu. Cing, udah loba duitna sih mah marah masalah kenan. Ya, cek aing pemain Indonesia tuh parasangan susuk we di dinya mah mareunang sih mah kamari eleh bae. Tidak apaan? Lain teu daekeun teu kabedag ini Eta mahal. meureun. Pas aing yakin ditelas sih mah pemajikan aing nungguan tuh di ditu. Ade poeuna ya? Gampang kayak aing kajual suang pemajikan ke mun keur molor long cabut. Heeh, asal ade poeuna. Oh, gampang sih teh. TF-keun ka aing. Lewel saya pisan sih mah bieur teh. Da sia masuk wadul. Nah, lobana aing wadul. Barungit. Aku lempang nak. Heula atuh teh heula ih. Saran ge aing ke bobogohan aing teh dituyun. Nah, udah geus las tuh. Bandung sagala. Sudah kaberat-berat aing digandong nageran. Ini. Saya aku tuntisan maneh teh. Da kenyataan oge atuh. Wah, mentong sok dusun teuing urang. Sampai urang ieu tuh. Jauh teh mana pun mah jauh-jauh teh atuh cenah. Sing sabar atuh nah, Aya masalah sabarna maneh mah teu da aing maneh kuduna sabar mun hayang buru-buru hayang beunghar maneh mah. Sok kuat atuh. Heuh teh heula ieu geus teu pada aing nganggo sakedeung. Teh aing jeung awewe teh kieu ye. Eta pan eueuh cai ge saat teh. Kajen lah wacayan oge, geus teu kuat hayang ngompo cing lah nempokeun. Rek noong atuh lah geus teu aneh ye kana jeroan ge. Cing sok buat buru ya bisa keburu-burit manten di baju keneh teh. Heuh ke heula cicing lah nempokeun ih. Teu nempokeun aing mah teu hayang nempokeun agenan. Jijik sia teh. Lah setang we boki. Ieu beuki nana mah ya keur mah, pan ayeuna mah jijik aing guat ya. Tuh Heuh coba. ke heula.
heula atuh Cimoy teh ki apa modal maneh teh. Dua nana. Ampun teh juga. Kalau saya nih kumaha saat. Geus mentong ting ombe ke ku tisu eta ku daun tadi dinya teh ombehna. Heuh kalah tuan. Geuwat ieu mah geus cangkeu aing juga panas coba bereungeut ya. Cimoy. Geuwat. Heuh kalah. Geuwat. Ampun ting ke jeung seberapa tinggalkan ku aing geura ah. Tuturkan wae. Ih daguan atuh teh caranya kayak butuhna. Ih. Geuwat atuh. Ya buat geura. Oke, atuh lumpang launan gerapan apa aing teh keur hamil. Yo, kapanan jauh kene Cimoy teh lamun aya launan kayak seperti jam sabaraha kajen penting di jalan sia bisi dirawat juri. Pan capek atuh launan we asal tepi. Ampun teh jeung awe teh kieu yo. Besok tieu lah. Punting Ih itu cicing kamana nya. ayo istirahat heula capek. Hah? Capek. Mun teh aing Cimoy. Jadi salah satu Atuh dira nepina atuh kieu mah sorangan mah. ban capek kumaha digandong. Ah tuh hayang teuing aing ngagandong nagenan. Yang Berat satu mah cicing teh. heula istirahat heula. Kita jauh kene ya Cimoy matak cek orangna mentong hayang buru-buru beungan maneh teh geura santai wae meuni motah. Kan aing mah geus teu kuat hayang beunghar capek sangsara wae. Udah meureun mana kitu ge teh ujianna si teh sangsara heula engke bakal kara beunghar. Atuh teu da aing teh rudet nempo we maneh molor jeung molor. Mata kan aing teh geus hayang tere beunghar. Cek ai kapan kamari aing dagang sendal capit. Heuh sukan payuk itu. Kapan heueuh teu payu kalau loba dianjukan. Apaan heuh da beleguk teu da ngajualan aya dianjukan. Nyaho teu bawa duit. We ai dianjuk kudu kumaha ban aing bingung juga tek balayar. Mana mah komplain bae onggo geus tuluykeun geuwat. Oke atuh sakedeung deui Iya capek. sakedeung pan tadi geus ngising di babau di mana sadar jengkol tadi pan teh. Heuh teu ya aing mah. Ampun teh aing botrok pisan aing untuk pamajikan teh. Geuwat tuluykeun. Boki yang ore biuk. Sok ti heula. Ngadilakeun tentang we ge. Aing bagur montong sama aing galak. Montong na kudu kumaha tuh aing ngajada gue juga ieu. Juga patung. Geuwat atuh lempangna. Heuh cek aja ti heula geura geuwat. Sok apa lain melele. Tatrok na tanggal teh. Satu lempang kan duluan ya. Pan aing mangatikeun jalan sama. Ini segala ditubruk. Segala ditubruk. Aing ngirusit mana mah teh tadi melek-lek bae abang boga bieu dua teh. Kajian dah tere tepi. Aing mah jauh-jauh teuing nya teh ampun. Geuwat geura. Atuh kayaknya gaca-gaca cicing ya tuh ngangna tak kembaran mana di sarua gitu tuh kok. Non, Kembaran. Cuma ngebaturan heula nih dia. non sakali dek. Kembaran. Mana? Dah tuh kok sarua. Berarti mana ge embe? Nah, Sanjeu aing daek teh. cing aing mah kapaksa. Kepaksa aing disarua kenyong embe mana teh. Heeh, da emang mirip sok lah teh parendeng-rendeng. Awas aing nyebutkeun mirip aing jeung embe si anjeun teh. Teuing aing da ieu mah kaleuweung si Moy. Da emang halu. Teh mah dukun sebelah mana teh nya? Tadi itu tuh jauh kena tuh, kita ciri tuh imah tuh. Mana? Tuh di luput. Nah, teh ditulusan apa keureun we si Moy teh? Ikan atuh geus pertengahan Teh teh. gimana mah jadi jalma teh sarakah pisan. Geus kajeunnan buru aing geus teu kuat hayang beunghar. Aing rada sieun ka imah dukun lagi dulu geura ya mun nyawa paileuweung kieu aing geus di kukumaha. Kajen sieun kunoda sararua ieu tuh jeung nu di leuweung mah beungeutna jeung saha. Tuh cek aingnya nanya teh cawe keur butuhna mana teh Cimoy. Teh buat. Sudah bongan molor di imah. Aing sugan aing mah datang ka dukun teh langsung dibere teh. Dibere duit, dibere emas tawa naon. Hancur tuh segala kita butuh prosesnya. Heuh aing sugan kudu dagang Matakan deui. di ayeuna. Aing capek, tiba aing teh kudu dagang deui sugan teh aing dagang naon atuh sugan Cimoy? Dagang cireng. Yang tahu. Teh. Buat capek deui. Moy. Lamun Mas Yosep teh geus kutu kupet ngabejaan jalan teh sing bener ambil teh hayu putrak-putruk aing teh tadi. Ya balo bareng itu. Tempo udah geus nepi ieu teh deket urang kabalik teh. Ai tadi Di meni. tadi urang muternya. Lopan muter si Yosep eta teh cek aing saya teh mangahajat teh dendam. Keisukan mah lamun urang beunghar. Tong diberengin jam duit saya teh mah. Heuh, kurang ya. Heeh tuh lo bareng. Adat mah teh mandi heula tadi teh maneh mah di Ya aing bawah. mah mandi tadi ge. Moy.
Iya ya moy. Eta. Moy. Ya buru. Mana sorangan lagi? Sieu moy. Masih. Kau kata tuh moy. Heunan. Bah. Hehehe. Bah. Naon lagi? Nya. Sok atuh moy ngobrol. Seorang. Tuh ceu aing na. Aing ngobrol masuk mukangan aing. Pan hese diukna bah. Ye bah. Nah, itu naon, geus, tong ngomong aing apal. Aing buka pemajikan deui. Lain bah. Iya ge Hup. geus rujit. Hayang buka budak. Nyata eukeur bah, aja bagus aya di ditu ge dua. Ini mah dukun teh salah bae atuh moy. Hayang naon atuh sok? Ieu mah si Yosep salah merena ieu mah moy. Ulah harewasan. Seburu ngomong. Sok atuh maneh. Besok Yang beunghar bah. Usaha. Usaha cenah Sok cai ge. ngajak aing ke usaha. Caranya si Tapi kan Yosep. kalau already mah. Kapan bah ya? Lanjut gitu mah. Urang teh geus usaha geus dagang sendal capit heuh bah. Jangan ieu bangkrut. Bodoh itu teh jualana. Udah dianjuk-anjukeun wae. Kapan heueuh mana ge bangkrut si teh atuh. Terus kadek kumaha? Minta iya beja-beja bang bae dagang teh payu bae kamari dagang cireng sarua kan teu payu cireng nagenan teu meunah nyebutna cenah batur mah cireng teh renyut iya ngeunah kanyol nu aing mah teuas Yang mau tuh lah, jualan cireng mau make semen meureun. Tuas. geus tong loba obrol atuh bae nulungan moal ieu teh urang teh ka dieu teh panuduh ieu teh sakumaha kumaneh Ya, Sok. aing nulungan mah erek. Boga naon nih? teu boga nanaon bah sidik ka dieu urang teh teu boga nanaon nya moy Yo, batur mah ka dieu teh mau amplop, mau udud, sia teh ka dieu teh mau nanaon. Balik ka ditu itu mau nanaon ah. aya ya batang ke dibikeun ye sok heula urang na ye tambaan heula mengke dagangna payu ambe aing teh bisa tambah pemajikan aing teh kukulutus teh hayang beunghar cenah Gampang. segala yang dibelian bapak majikan aing mah yang skincare segala Keluarkeun heula tuh eta na, geuneun dia. Sok buka. ah Sok heula. Gampang jing. Balik ka dieu. Banget kumaha bah cegul dicai naon ieu bah buci kower Jampe ieu teh. sampai naon sih Emang Geus atuh, kudu bah. gitunya ih. Geus. Naon ih? Tah. Ku abah geus di jampean. Ayeuna mah jig balik. Isuk kudu mulai deh usaha. Dagang-dagang me atuh sia teh. ayo dagang mem atuh bah da gede modalna Dagang-dagang daging mermot atuh, ku daging berit. mun dagang daging pamajikan payu moal bah Ajaran. Yo. jaran cenah Sabalik we geus teu betah. pan heueuy dukun emang da kan ieu teh bener ya teh bah bener ya teh bah Bener ya nu ka dieu ge nu geus tapi Ahmad we ge ka dieu. Cing, ai si eta si ata ka dieu Ka dieu. tumbang mah teu beunghar hari teh kieu dina saung aing mah Dan duitna nu aing mah dina ATM. bukan ATM si moy ieu mah saung Ieu masuk praktek. Tuh mah aing mah di ditu. Lama. lumayan we sugar Dalapan Bagian tingkat. Si Yosep lain mah. Oh, iya. Bali. Heeh sih. abah nuhun Ye, bener. Jik, balik ke ditu. lihat dulu moy kita dukung ke si Yosep bener tuh sih Teuing atuh tanya ke si Yosep na deui. jauh-jauh aing teh cuma namun teh bener teh di bagus gara ratu aing dulu skincare aing beak Baru rumpiu.